Sunah Nabi tah potongan kuku pakai kemis, motongan kuku teh pakai kemis, pakai Jumat, eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan, curug katuhu heula, curug katuhu kadieu jari bugang, nah, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mau usah pake ngeuretan kuku sial pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadi. Murtad eta qat'ul Islam. Ridah teh qat'ul Islam jelema nu ridah ngaranna murtad ridahna megatkeun Islam boh ku niat atawa ku ucapan atawa ku pagawean mantak sing hade ucapkeun ucapan kufur namah boh istihza ngageuhgeuykeun ngaguguyon atawa inad teu percaya angas inkar atawa i'tiqad nekadkeun ucapan-ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun henteu ditobatan disyahadatan deui bakal dikelekep di neraka saumur-umur naudzubillah min numantak faman nafasani asa jelma anu nganapikeun ka zat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur antak sing hade geus tambah dibahas kamari awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antat sing hade heuy jasana can nyorang Allah ngutus rasul
naonan aya rasul-rasul ja aing sakajauh aing mah teu pernah Allah ngutus rasul. Rasul teh geus murtad lokos itu. Murtad. Awnafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian. Anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Kafir, murtad. Kristen murtad, lain murtad kafir eta bener. Yahudi kafir. Katolik kafir. Buddha, Konghucu, Protestan, wabah Hindu kafir, dipanggang ke di akhirat. Disate. Na'udzubillah min sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun pugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha. Oh dianggap Tritunggal heran. Tapi keyakinan mahal nyana pinter nyana gagah nyana sugih tapi pinterna kabalinger. Masa manusia di pangeran? Cenah kasandingan pangeran, tadeuy pangeran nyandi. Isa nama makhluk, isa nama jelema ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos jurig nyanding. Singga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Ya eta kos kitu kafir. Sia de. Geus urang ngaku harimau. Saha pangeran? Allah. Saha Nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah. Beres geus. Nah kitu bae geus. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi, sanajan ngaranna Muhammad misalna di Cengkareng lain. Kitu bae geus. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak Kongsiun. Muhammad anak Kongsiun. Beres. Awidda'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep. Masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen Nabi Asep. Tukang beca deui lah. Tah kafir dari jelema la nabiyya ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Al-saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa, Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mending ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi. Biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia.
Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh ke sini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya, sekali-sekali saya makan dengan Nabi dah. Seringan dah. Jadi babari orang atuh anu ngaku Nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah. Yuk coba. Tadi ome ulah waka di galak-galak ulah. Nyaho bae. Tita ka dieu jauh. Algola atawa ngomong kieu nya. Caki Zaid teh heuy. Nabi urang mah horeng kulitna hideung. Murtad sih. Sembarangan sih ya. Emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad. Atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin. Gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang mah jalain urang Quraisy. Murtad. Berarti ngayakin ke Nabi salian aya di Nabi salian kangge Nabi urang. Hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama Nabi. Eueuh deui pangkat nu pangluhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buatu mamuktasabun. Autu lalurut batuha bisafail qulub. Horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi dae bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate, ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi. Murtad geus kitu. Murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian. Pangkat wali ge hayang ngasap pangkat wali teu jadi-jadi. Hayang ngaraih pangkat wali, hayang ngaraih pangkat wali sueuh hesena. Ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa. Nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab. Urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana. Dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf Imam Ghazali, Imam Qusyairi, terus belah ditunato ka dieuna Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin, dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin, dibaraca hikam, maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah. Tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh. We nu datang ka jero hate. Ndeuk hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena. Geus jelas-jelas Nabi mah teu bisa dikasap. Nu endeuk ge dikasap pangkat wali pek. Ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji Allah. Dalam mungis di jero hate Allah doang wali ngaranna. Ulah aya Apansa, ulah aya Kijang, ulah aya Serwiti di jero hate, ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir. Allah minggir nyelepeh. Bukti ndak urang dur azan teh kuruna mau Allah teh gede di jero hate urang. Salian Allah cepet urang ka masjid. Ieu mah lain. Pas azan neulejem nyana. Okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan. Diderejaheun geus ngopi. Jadi azan teh kopi, kontreng cek pamajikan ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek. Ngopi ngarokok. Lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok. Nyalan deui dina kursi. Nundutan liwat sajam encan ka masjid keneh bae atau ka mushola hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor
majikan lain geus kok karek jam hiji cek gosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deh cek majikan geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene majikan mah bagus dan ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae heula cenah angel kene ieu heula sakedeung deui kajar salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV kene we sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu na hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah gitu anak tuh kan utar atur kari itu lain hayo micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu hartina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa Masya Allah nu mantak urang dizarahan ge Syekh Hasnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantak urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kuku mage hayang bete bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis teh kukula diusulkeun boboh geus bau jasa burungnya nama teh usul Gade boga maksud gade make amplop nulis make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanan teu ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapo tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo lalaga bae keke jana indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep jelema ngaku karomah sia ku yang ditanggap ya coba kos kumaha ieu karomah ayo coba keke nya ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon tuh masyaallah cenah teu teurak dikadek batu ge teu teurak dikadek cenah bisa hiber manuk ya bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadel kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu atuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul
terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Adam Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Idris Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul, terpercaya Kangjeng Nabi urang teh nabi. Geus tama murtad geus. Antak Nasoro, Nasrani, Yahudi murtad. Lain murtad kafir. Awasabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark, model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi, eta kafir. Istaqafa bihi atau ngenteng-ngenteng Nabi, nganggap hina ka Kangjeng Nabi, atau kangaran Kangjeng Nabi, ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus ku urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan. Maksud ngahinakeun itu murtad. Ngade eta, masyaallah. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng, nganggap hina, ngahina-hina ka ngaran Allah. Geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang. Asmaul Husna. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin terus jabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu. Nganderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna. Mentak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna. Ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna. Babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna. Geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero. Mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah, neule segala rupa nu kadeuleu Allah. Sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Wah, lamun geus gaji kos kitu bakal resep. Resep kena poho dahar, poho nginum sakali daharna gembul, sakali nginumna loba. Ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna. Mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah. Nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah. Ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah. Ke mun keur nyekel mah keur nyekelna nyekel Allah. Deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah. Berabe kan? Tentu itu pakai bahaya kan jika dia sebab Allah kan. Geus can usim ulah waka.
atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takut gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takut gitu salat teh jangan salat gitu bala bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap mangpaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih jeuh sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek cenah teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atau teu percaya ke janji Allah teh surga teu percaya ke surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya aing mah teu percaya ka aya sampai kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Qur'an atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar atap Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajen teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung ih eta mah makhluk ieu mah makhluk jangan bari nunjuk ieu salamet kiai gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek nya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah
tapi tetap baik kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i. Oh ternyata ngalojokeun raja atuh ai kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Itu tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya? Belah mana teh geus male bejakeun. Aya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat tokoh. Tenang wae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah kodim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Cek nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah bae. Taurat dikieu-kieu Zabur Injil. Nah iya nu opat eta makhluk ceknya eta. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri we bener. Tuh tinggal raja bae. Wah iya bagus ceknya. Berarti teu kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas kan. Tuan kula mah hayang naon tuh ni. Kula mah hayang ka surga beuh di surga mah ni. Ceurik kan ni ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah. Oh Siti Aisyah geri basak. Kunaon Aisyah mana cerik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula mah rasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah. Di surga mah moal aya nini. Boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge di surga mah. Eta kan karena lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok hajug wow. Mani geus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh harajasa. Jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh kira kararieu. Hudang teh hudangnya pergel. Tunduk. Kurang tengah dengekeun eta guyonan tiga. Sehingga mun ditanyai tadi ngaji naon wallahu alam. Aing mah asa di mana mah tang ngaji cakna teh. Asa di alam mana meureun. Emang gua kerek aing. Tiba lagi kan. Aya guyon ngan ulah diseja-seja. Namun di sejarah cilaka atau ngis pembawaan dari cara Gus Dur pembawaan di mana bae atunya guyon bae kajian kuku mah guyon bae Masya Allah emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi gitu guyon sange Kanjeng Nabi aya nu balap lompat Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta menang si eta tuan barang dibere ku Kanjeng Nabi gitu kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu ge anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi ge nya atuh eta ngaranna ngalalagaan mah eta kitu ngaranna jet hebat Kanjeng Nabi mentek ngahiji jeung Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi kumaha lalagaan cak Kanjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat hayu balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna
urang majeng pamajikan teh tegang jasa tuh pamajikan ke orang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae we ditoel-toel atuh kurang we langketek atuh we di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu ajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kanjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang merotan sakali Kanjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sa Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat deui Siti Aisyah nu menang heuh kula menang jeung Siti Aisyah kuna teh ngabungakeun hatung geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak tuh itu karena lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka aya mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah karim eueuh nu tegang tuh Kanjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro ku ari baheula lagi aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kanjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kanjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinya na piring dikitukeun kana rot burak naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kanjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kanjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ye kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek gina Siti Aisyah seuri bae eta di dada seunu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gina teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kanjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kanjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya wah bae jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek cenah bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamet baneh geus tinggal kiai bae bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak masyaallah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hesen mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja jiat wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ke gereja kede anteupeun heulanan ke urang bakal kapanggih kira motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi
numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bisunnatin latawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunah Rasul teh murtad kama lau gila lau andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalatha kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan itulah keayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul lah gitu ngomongnya laisa biadabin laisa ada biadab kos itu mah lain adab cek nya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela teh mah teu ngadaharapan korma di urang mah pan sangu teh mah lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah geus lain adab teh mah teu percaya kurang mah eta kos kitu adab teh mah situasi bae murtad lain saya tidak ngomong gitu sing ada lah gogoyon ndek lima bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan tah eta bahaya teh tongsan beuh budak mari mah teh nyaho ka tongsan asal geus dibere tongsan we sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolok mun kuari mangeunahkeun geus tah nikmat tilu bisa sangu ge diemple-emple tilu tuh nu mantap kuari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zalim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam ye nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia ngeunah bae endeuh ge aing ngeunah sia teu ngeunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng. Numanta kula pernah didebat satu ketika, kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad we gitu. Eta ta pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah
itu kan untuk membersihkan gigi. Pada dasarnya cek jana teh lebih bersih manpul daripada siwak. Aingna aya kene di dinya, geura turun sia ku aing. Moal balik aing kajan ku kumaha ge. Ja ulah sambatkan nya tah moal. Mulai geus ngaji di mana sia ku aing. Aya ditungguan ku kula. Beneran ieu mah. Aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu tah. Daerah belah ditulah pokona. Terus nyeritakan jubah, nggak usah. Ini Indonesia, nggak usah pakai jubah. Itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah, nggak usah Arab-Araban. Kita bukan orang Arab. 2 poin gue bisa. Gak ada turun sia. Kula ngus panas jasa kula yuk. Ger ngora, gus kebal tau ger ngora, kalau ente. Turun nyana kukula disambut. Langsung sasalaman, langsung dipeluk kukula. Sini, duduknya sini. Sini, nyana geus lain deui. Geus lain deui, sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung kukula ditanya, di forum harita. Nus ditahdar nanti dulu, setelah dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana? Kemudian terus dalilnya apa? Terus ada untuk dalil-dalil. Wah, muringis nyana. Lah sambarangan murtad sia. Kukula digitukeun, nyana marah. Enak aja ngemurtadin saya. Lu murtad. Gitukeun nyana. Atuh kula ge make hizib kituna. Boh. Hampir ngejengkang nyana. Minta hampura, rita kan minta hampura. Masya Allah, mun minta hampura awas ya kuai. Ditelus ya kuai. Saya mau belajar bener banget. Untuk. Pernah terjadi tak Kiai, teu daek-daek deui nyana asal aya kula bembung aing mah ngaji jeung Ki Ucin cek. Bong ya kena asal nyana diondang ka dieu, aya Ki Ucin teu? Henteu kajeun, mun aya Ki Ucin bong cek kena aing. Tapi satu ketika nyana datanglah ka imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah, aya ilmuan mah gampang bae. Nyana ge ngaragap salah teh mah egona doang. Alhamdulillah. Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kuring kumaha tah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun diirad ku nyana aingna aya kene moal balik aing mah. Datang ka subuh sia tungguan ku aing sia. Ai keur ngora mah kitu kuari teu. Ayo. At-tawakkil. Galim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan sunah Nabi galim azbarak. Sunah Nabi potongan kuku pakai kemis. Motongan kuku teh poe kemis, poe Jumat, eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan, curug katuhu heula. Curug katuhu tadi jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mah usah pake ngeuretan kuku sial Poe kemis, poe Jumat, mun poe kemis poe, mun poe Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi galim azbarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah. Kumaha ngomong la aful, ku ingkana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunnah moal aing moal geretan kuku murtad. Berarti istizanya na eta. Maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunnah Kangjeng. Moal mah moal bae. Ulah ngomong-ngomong kieu.
moal aing moal ngeureutna sanajan eta sunah moal ulah mau kos kitu moal wakalan lah geus cukup henteu teu murtad kos itu mah kunaon emang moal waka henteu moal bae moal wakalan henteu naon lain geura keureutan eta sunah kajeun teh ngeulangan moal bae heula henteu masalah ima engke ieuna paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajeun henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da bareng ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tah deui kiai blon ieu ngomong kos kitu teh sembarangan moal kula mah laaf ulu ingkana sunatan moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah nabi nganggap ka sunah nabi ngalecehkeun ka sunah nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik walanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya na mah engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat di kieu doang moal ditembakeun hook luru aing geus sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia namanya sepira aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente magagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur maros percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang yuk ku balikat sampai rat lelempangan ka kakale aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned aju ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran moal salah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan, teng tiup roh ku malaikat Israfil.
saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene we can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus coba Soekarno udah kayak diudangkeun Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nu sabelah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup ngan ku gede genana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat dek ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu teh boga sejarah dunia, boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Nu dek dicaritakeun rantung jelema kabeh malaikat Jibril cicing di tengah di hareup Kangjeng Nabi urang malaikat Jibril Mikail di belah katuhu Jibril Mikail Israfil belah kenca Kangjeng Nabi di hareup plek kumpulkeun ku Gusti Allah فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung amal kenaon nu disampaikan ku para rasul ka maranehanana masyaallah di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana ya Allah ya Rabbi wabeh ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja ka belah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu teh Jogja deui isi jalan nu mana dekat Surabaya teu nyaho nanya
atawanya nanya Pak ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dia supaya teu nyaho nanya berarti Pak kula teh hayang kawin hayu hayang rek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 + 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya nama ngan ieu dites 2 + 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 + 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak muncak bapak 4 kula 4 muncak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta yo modelan saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge bere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go Bari bah, ya mah boga duit, ajo minta duit separit ya mentana. Mio separit tah mio. Oh sia he diberi kemana mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Menang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali pada teh mah nanya nyaun jan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauh nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, ku ari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang ku ari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae-pae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun. Kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu menang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho. Cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Pagawean Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun ada tang ka mana? Ditanya.
zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup. Beye. Aing mah lain aja rajana lain. Kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul. Nu nyampaikeun nu tabligh, nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia. Abdi harita teh gitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mui mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bares mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikeun pernah cara nyampaikeun aku mah muludan bere duit eta lah lamun teu dibere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikeun nu asli saha yo ayo geura budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deui kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikeun nyana bahwa nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikeun ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikeun bener nyampaikeun lah iraha bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan dibuledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabina nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka urang lah jadi saksi tuh pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh pan wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina hehe pohara jasa ari tatanggana mah nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milu nyana digawe jeung encek tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan nu ieu walalas alannal ladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya
Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampekeun apa henteu. Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejeleh. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim bi'ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tongan ge datang ka songek siana nu teu daek falanakusson alaihim Allah jaritakeun neunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititipan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyaho nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kebelah dia ya sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ke di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat da salat tah bareng sa pabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik pala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datakeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh Dek lompat ka mana sia
serius ya dah wakun lah goibin waduh goib jago siapa mah dek nyarekan bae supaya kadangnya ku ban sojet tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan wah itu aja dicarekan aduh ini kelumpat ke mana ya ini kelumpat ke mana nah kabeh bakal ditanya fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna goibin tanya hiji-hiji bari Allah ya oh lu goib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh iyalah ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang keteuy ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun
timbangku sorangan orang komo nunggu sekolot mah maningan ge beli mah melotot pegangan nunggu sekolah budaya ge tinggal ji haji na woi mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh dirinya bae lanang eta melotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae meuh ya haji teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh si aing bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tukul ge hampura tang geus rada deres sakitu mah tukul deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji teh mah atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge urang ngerenung ya aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete nyawa ngaran aju kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan dibawa teh tinggal nyawa balancak sakawal bapan potong ieu na ge nu urang dizarahan eta saja parsa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa taruhanna pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayu heula nu sajen heulanan bisi teu bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugih mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh gitunya dia mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing